itu juga si Minang kadia ayana wae enam kadia pangnyarankeun jeung geus raratu geus lila lah tadi pangsiarankeun geus loba eta kutu iya lah enam geus raratu kieu eta teh geus lila tadi siaran atuh kadia buka geus raratu kieu jeung kuis eta geus loba atuh kuis kutu migala lede. Alah cek Ici pantasan we atuh da kutuna oge meni loba kieu sidik meni ararata deui ararata meni eueuh nu mangiarankeun geus lila teh eta lisana ge meni loba. Alah euceuk ieu meni gede kieu kutuna oge cikan gede teh segede kumaha ieu tuh gede pisannya nah meni gede naon ari inem dalin kutu ieu mah sirem gerasok ieu astagfirullahaladzim nyaan sirem ke tempo heula gerayeuh sirem cikan ece nempo gerayeuh sirem teh dak kutu bieu teh sirem gerasok alah ece nyawe sirem tadi make tinggalian teh kutu sirem ieu meureunnan lieur geus lieur akibat dikerem wae di ieu mah eta kan corona lockdown geraraonya eta di wetan haranekeun kitu cika empuk keduan serius Ece karena rawan tapi asal rame gitu haneuteun ieu keur disiaran tadi atuh nong ya tadi atuh cik orang pop tiluan ngariung si siaran ayo ucu tong ngider wae ih kudu saralik di bumi ayeuna teh soalna mah di aya corona mangituan teu menak tuan salik di bumi diem ya ayeuna mah saralik di bumi wayahna ulah keur apa-apayan ulah keur ngider ayeuna mah sok apa tuh di dia nyang kalau kadang cik lah lucu abdi di siaran teh meni abdi ge ararat nu kieu sakali ewang atuhan bae si ece ieu abdi yeun di siaran teh sakali si dia ka dia terus ka dia katanya ngantai we si siaran heula ieu ararat teh abdi ada menang putu segede muni abdi mah sugan segede doma ku ucun sakali ewang ayeuna cek kebagi ente bantuan di pemerintah teh kebagi ece mah ari enong kebagi teh itu ece abi mah teu kabagi gerang rumah alhamdulillah teu kabagi mah berarti boga ieu geura ece abi mah pang-pang nama bapana teu bisa mudik duit teu boga budak mah teu menang hanteu ece mana beas teu boga mana duit eueuh jajan teh disebut eueuh teu boga duit malah ngamuk ngadat atuh lain abi teh ceurik wayahna abi teh geus kumaha bingung abi teh wayahna geus kieu zaman sabar kudu sabar abi teh sabar tapi kumaha geuning kudu minang maca istighfar eta ge istighfar tersadar mah boro-boro inget istighfar teh oh kumaha geus gua wayahna sing sabar wayahna Allah ieu kumaha nya ieu beas ukur aya sakieu kumaha nya mah pimahnya cing si Ece sugan gaduheun arek rambut ke si Ece Ece nih juna raun. Iya tadi siaran. Ini ada kemana ya tamu melakale?
sanes ece mana gaduh beas di ari gaduh sakit moal picekapeut mana gaduh pisah we. Alah karunya teuing nyai. Ece oge keur susah ente salaki teu datang budak barangkeakan. Aduh kumaha Ya Allah, cik cobi kasih aja ieu. Kadi maju sok kasih aja tah. Sugan we si aja mah. Loba beasna. Boga beas. Ya atuh ari butuh mah aya saeutik-eutikeun. Kayak atuh orangnya kotorannya. mangga tuh diantosan di dieu. Nya sok antosan heula di dieu. Yuk aja aya mah. A few moments later. Ya atuh nyai. Sakan tenang atuh sareng rencangna ece. Eleh ieu Nyi Marpu. Ah sia sok jero. Sanes akan tenang tadi ame sakalian angkat si Ece itu teh. Sok atuh Ece aya cenah asina naon we atuh kangkung naon atuh sugan aya. Aya itu teh nyai, asian buntung sasabarudak. Nuhun atuh ece sok atuh sakan tenang we. Ya atuhnya nyai urang sana keula. A few moments later. Ya nyai, aya asian teh. Nuhun atuh ece. Oleh, yin asin buntung awah hulu, aya awak, ieu manaha betuluna. Awah awakna. Ya saat nyi awakna mah ku ece jeung barudak. Ieu mah tinggal huluna wayahna we nyi. Nuhun atuh ece. Cabi rek nyangu heula ah. Bari ieu mah asin arek dibeulem. Dawuh minyakna. Heeh Nyi wayahna kumaha atuh. Arang atuh ece. Mangga yuk Nyi. Ji, Geralingkot tadi tuh. Alah ece. Nah, habil teh da asa ku. Kasirum. Iya panon gitu mah suyeun. Kerjana rek kitu. Oleh, sanes ari asin buntung mah awakna bungkul awah huluan, tapi ieu mah huluna. Asin naon ieu mah?